Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangrupikeun hatur uninga kasadayana warga masyarakat anu aya di lingkungan kedusunan Sarakan, panginten wengi simkuring badanten sinareng tokoh masyarakat, sinareng para ulama, para ajeng anu aya di lingkungan kedusunan Sarakan, wirehna insyaallah bade ngalaksanakeun acara halal bihalal kedusunan Sarakan dinten Rebo anu moal mendak rebo deui. Sakali deui insyaallah bade ngalaksanakeun acara halal bihalal dinten Rebo anu moal mendak rebo deui, anu tempatna di Curug Sawer. Atuh ku kituna sumangga kasadayana warga masyarakat supados hadir dina waktosna kana tempatna anu parantos ditangtoskeun kangge masalah konsumsi mah nginten panitia moal nyadiakeun eta mah markel we masing-masing snack atanapi naon kitu nya. Sakitu panginten kanggo informasina sakali deui sumangga kasadayana warga masyarakat kedusunan Sarakan kangge dinten Rebo urang ngalaksanakeun acara halal bihalal anu tempatna di Curug Sawer dinten Rebo anu moal mendak rebo deui. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.